Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneuh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka pabarja bari ngalengkarna nu maksudna deuk dibawa ka imahna. Ret kainjona anu keur nyempot we sisi pager baluntas. Pok bae kumanehna dititah supaya nyusul dombana ka lebak. Atuh geus kitu mah terus bela leumpang ngarendeng teu bangun anu tas patelah. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana pikeun andi ayeuna ayana di Cipancar teh kalah ka matak nungtun hareudang bayeungyang. Sapopoena gawena teh ngan elek kesekeng teu ngeunah cicing. Teu rek kitu kumaha atuh. Lantaran teu sirikna unggal poe jangdana teh ngeukehan ngajak ka imahna. Teu digugu kumaha siga anu goreng hate. Digugu kumaha keneh lantaran geus tangtu bakal bantrok jeung Nyi Euis. Malah Pak Haji Sobana oge kungsi ngeukehan. Diheula kungsi manehanana ngadatangan imah Kisahudi ngahaja nepungan Andi. Saperkarana mah geus sono hayang papanggih lantaran Andina teu mol-mol. Kadua perkara deuk nganuhunkeun kana pitulungna Andi ka jangdana. Malah tina perkara Kisahudi jeung Mang Amir diparegat ku Pajagra oge sarta ku Ki Badra. Ku Mang Amir oge geus didongengkeun. Kugituna beuki kandel we katumarimaanana Pak Haji ka Andi teh. Komo mun seug mikirkeun ka mangsa anu geus kaliwat. Kapan Andi teh teu kurang-kurang tutulungna. Mana pantas upama Pak Haji Sobana maneh keukeuh ngajakanana supaya Andi nganjang ka imahna. Tapi nya eta sakali ge can dilaksanakeun. Lantaranana mah ngarasa teu sanggup we lamun manehna kudu papanggih jeung Nyi Euis. Di lain-lain oge urut bebene pamepes hate, bebeureuh pameungkeut deudeuh. Sanajan bener ayeuna geus lain-lainna deui, tapi ari hatena mah tetep nganteng. Komo deui ayeuna. Sanggeus Andi ngadenge beja, yen Nyi Euis geus menta diserahkeun ka salakina. Beki berat we deuk nganjang ka Pak Haji Sobana teh. Sieun keuna ku panyangka deungeun. Dinten teu oge omongan jelema sok sagala dijajadikeun. Kukituna dina hiji poe mah belecat we manehna indit ka Cipancar. Kungsi bebeja heula ka Pak Haji. Kungsi bebeja heula ka Pak Haji Sobana. Anu kabeneran keur ka sawah. Jadi henteu ngadatangan ka imah. Kajangdana atuh bebejana keur waktu jangdana nganjang ka imahna. Nyaritana mah deuk ka panenjoan. Tapi ngabelecet nama kalmur hujung nepungan Ki Jantra. Lantaran maksudna oge sajabana ti hayang incah ti lemur teh. Oge deuk neruskeun maluruh Nyi Tarsiah anu nepi ka ayeuna taya beja-bejana acan.
Puguh we pikeun Ki Jantra mah. Didatangan ku Andi teh lain deui ngarasa bungahna. Dinten teu oge. Cicingna di lembur pamajikanana teh. Kacida ngarasa hariwangna. Sok sieun torojo we musuh-musuhna ngajorag ka hujung. Geus puguh ari kaayaan hatena mah. Sasatna keur tunggara alatan mikiran anu jadi anak. Nu matak barang diajakan ku Andi. Pikeun malur deui nyitar siah teh. Jojo haripet we nyanggupan. Ongkoh asa gede hate we ari padeukeut jeung Andi teh. Boga rasa aya gunung pananggehan. Tekung si 2 poe. Bring arindit. Maksudna deuk ka Tamak Baya heula. Nepungan ka Aki Musani. Ngambah jalan satapak. Tempo-tempo ngasruk supaya teu belot teuing. Mapai-mapai sisi pasir ayakan. Ti Pasir Wayu teh langsung we ka Tamak Baya. Teu ngaliwatan heula lemur jangkurang. Datang kanu dijugjug. Kabeneran Aki Musani teu keur ka mamana. Medi ge harita teh diuk we sorangan dina golodog. Lain deui giakna barang nempo Ani datang teh. Ku kituna mah meureun geus asa kalanceukna pribadi. Puguh manehna teh sasata mah nu ngelis teu sanak teu kadang. Ka Aki Musani oge kapan ngan sakadar Aki kukutan. Kakara rentang-rentang oge. Medi geus ngadereg-deg mapageun. Geus nepi gabrug we ngarontok anu saterusna ngeumbing ka Andi. Tembong. Kacida atoh jeung gerahna. Ebreh dina pasemon anu bear marahmai. Bari galecok ngabageakeun. Aki damang Medi. Andi bari ngararet bat ngahelas mireungeuh lelewana Medi anu harita sakitu miberatna ka manehanana. Sae Kang Andi bingaheun geura puguh unggal dinten oge sok naroskeun Kang Andi. Ayeuna aya ngalarsan we cacan ngalasuluh. Nepi ka golodog Medi mah geus miheulaan asup ka jero imah. Ngabejaan akina. Bener we kakara ngalacat oge katepas Aki Musani geus norojol ti jero mapageun. Aki damang. Andi bari ngagentak ngarangkul kana tuurna Aki Musani. Bet teu puguh. Picirikeun mani nyelek bakuna mah kasuat ku kadedeuna Aki Musani anu karasa sakitu totomplokanana. Cager jalu. Syukur ayeuna datang. Geuning jeung Ki Jantra. Yap atuh ka jero. Aki Musani bari ngajungjungkeun Andi cenah nangtung. Damang Bapak. Ki Jantra nyolongkrong ngasongkeun leungeun. Berkah Ki Jantra. Sawangsulna. Alhamdulillah waktu ieu mah Bapak. Atuh bus sarere arasup ka jero. Medi geus sideng ngampar samak. Malah harita oge terus we ka dapur. Maksudna deuk naeur cai. Di teang kitu mah. Manehna teh budak lalaki. Tapi ari kana gawe istuning kacida singerna. Syukur jalu. Ayeuna datang. Puguh keur diarep-arep pisan ku Aki teh. Geus sono hayang papanggih. Daramang sepuh jalu. Aki Musani nyaritana semu-semu nu ngageuri. Ku kitu teh mah bakating ku kacida bungahna. Puguh ka Andi teh geus asa ka incuna pribadi. Mun seug geus ngalakon boga incu mah moal bina ti kitu pirasaeunana. Daramang sadayana oge Aki mung nyaeta. Rumaos we abdi teh tamelar ka Aki sanes teu emut. Andi maksudna mah sasadu. Dumeh manehna plengles teu mol-mol. Teu nanaon Andi. Da ku Aki oge geus kasawang. Maklumnya jalma hirup teh salilana teu bisa leupas tina kabutuh hirup. Geuning ari geus diparengkeun tepung mah. Ayeuna hidup datang ka dieu. Kieu Andi. Pikeun Aki mah kacida ieu teh ngarasa bungahna. Memang hidup teh keur diarep-arep pisan. Ari ayeuna ngurunyung pisan. Sumuhun perkawis naon kitu Aki. Andi ngerasa kaget oge lantaran kawas-kawas aya perkara penting. Kieu ya Andi.
aki teh hayang dipangneangkeun Ki Suangsa. Ki Majid lain di Cicapar cicingna teh. Sumuhun. Tah, cing coba pangneangkeun ka Cicapar. Ka dieu kitu ceuk aki, aya perlu penting. Mun bisa mah ayeuna ge hade maneh ka ditu. Mangga aki. Kumaha henteu sareng aki uda, aki? Teu kudu. Aki Majid oge cukup. Mohon bade dinten ieu atuh aki, abdi bade ka Cicapar. Nya. Tapi engke lah nah, dari heula. Ke geus dadaharan. Jeung deui ka hidep ge, aki teh aya keperluan. Tapi engke we ari geus mulang ti Cicapar supaya rineh. Bisa merenya hidep cicing di dieu rada lila. Tiasa ki Kang abdi mah langkung bingah we nu aya. Ani teh wong paromana marah mai. Lantaran kumanehna geus kajudi. Yen aki musani teh tangtu bakal ngawiridikeun deui elmu panemu ka manehna. Anu matak nitah cicing rada lila oge. Sabot kitu torojol medi ti dapur. Maneang karibung teu sirikna ngelek ngegel. Si horeng tadi teh. Terus we ngaliwat. Atuh teh deui brak we sarerea dalahar. Sanajan deungeuna ngan karoseupan sarta sameledok. Teu burung we nikmatna mah. Da eta we kabeh oge taya nu tenging sreuk leho manyeteun. Jaba panon mah manira misak bari ting sareuha. Beres dahar diteruskeun ku ngobrol. Nu teu kurang-kurang pokotna. Kira-kira geus meujeunna pikeun indit, pok wae ani bebeja bari diimplik-implikan. Bisi bae kaburitan, manehna tangtu bakal meuting di Cicapar. Tadina mah deuk terus ka Panenjoan. Tapi dipikir deui jauh teuing. Ku kituna sanggeus nepi ka Kadungora teh terus we megat wahon anu kadayeuh. Kabeneran teu kungsi lila. Torojol we teu mata kesel ngaragoan. Pugu mobil teh sapopoe oge rabeng ti ditu ti dieu. Geus nepi kadayeuh megat deui wahon anu kanang kapait. Atuh datangna kanang kapait teh beurang keneh naker. Sanggeus nanyakeun kamana jalan ka Cicapar. Leok we andi katut Ki Jantra marengkol ka katuhu ngambah jalan rondaan. Kayaan di jalan teh sepi naker. Ongkoh geus liwat lohor. Jalma nu malasar geus pada baralik. Memang ramena jalan teh biasana ngan ukur isuk-isuk jeung waktu bubar pasar. Keur jongjo nalempang. Ret andi mireungeuh di hareup aya jelema duaan keur ngariuhan. Handapeun tangkal kai. Ogoh we. Boh Andi, boh Ki Jantra. Teu kira ngagebegna. Lantaran sidik teu kapalingan. Anu saurang mah tetela karna. Ngan nu saurang deui teu wawuheun. Tapi pandena es tuning pika sabeureun naker. Jangkung badag simbar dada. Bosongot bade amprotan. Umurna isad we leuwih ngora ti Ki Jantra. Memang teu salah. Nu duaan teh karna jeung Dalimin nyaeta anakna Pabarja. Kabeneranana teh karna oge ngareret kanu keur laleumpang ti landeuh. Bogoh we lain deui ngagebegna. Ku sabrehan oge geus apal yen eta nu duaan teh mitohana jeung Andi. Korejat karna nangtung teu wudu lain deui gempeurna. Lain sieun-sieun teuing. Sanajan bener oge manehna moal kuat ngalawan Andi. Lantaran aya Dalimin anu bisa diandalkeun pikeun nandingan Andi. Ngan bae manehna teh ngarasa era kuduanana. Oge teu kaduga mun kudu nyogrogkeun beungeut. Ukituna teu antaparah deui jorelat we karna luncat kanu bala deuk nyumput. Ukur pesen we ka Dalimin supaya ngadagoan ulah waka ninggalkeun. Karena ulah lompat karena Andi ngagorowok barang mireungeuh karena ngajorelat ka kebon katuhueun jalan. Deragdeg we Andi ngudag. Bogoh we dumerapna ka Dalimin mah jol-jol curiga goreng we. Geus teg
Pangna karena lumpat teh tangtu sieun ku jalma nu harita keur ngadaregdeg kalebah manehanana. Begituna teh antaparah deui. Barang andi nyampeuk sabrut we. Dalimin narajang bari ngagorowok. Mohon tong ganggu ka batur aing dulu. Jeung aing lamun hayang diadu mah. Kelanan baraya. Ulah wakang umar nafsu. Andi bari ngagantak jingkrak nyingkahan perep buleun. Bari saeutik oge teu boga maksud deuk males narajang. Lah, ontong lawa bacot kuring. Sanghareupan diri aing. Dalimin bari sabrut teh we narajang ngasupkeun jurus Cigalontang anu memang pikapaureun mun keuna mah. Bet murugul. Andi bari ngagentak kawangun pasangan tapak jala. Des. Jurus Cigalontang ditakis ku leungeun buntung. Hiu, jebrod. Berep katuhuna teu minge deui, neumrag dada Dalimin. Tapi tetela kuat teu rengrot-rengrot. Manehna kalah kangang srodkeun suku katuhuna sajalan jeung leun katuhuna nu ngaleweng lantaran dihanca ku leungeun buntung. Keduk. Leungeun nu ngaleweng teh sanggeusna ditilepkeun. Langsung nyatok careham. Bogoh we Andi lain deui ngaranyugna. Kagentak manehna narik suku katuhuna ka tukang bari marengan gerakna leungeun katuhu dipake ngepang siku Dalimin anu masih keneh nyolocos. Bareng jeung eta, hiu, leungeun buntungna ngadius sarta temis deui ngajebrod kana dada. Aduh. Dalimin ngagero bari kontan ngageblag ka tukang sarta dadana karasa asa bejad. Tapi tetela manehna ngamilik daya kakuatan anu luar biasa. Ngagentak kudang deui, sabrut we ngadiuskeun deui jurusna. Jurus Cigalontang anu memang andalanana. Adi ngagentak ngolebat maksudna deuk ngagunakeun gerakan panggal muih. Tapi Dalimin matana awas naker. Ngagentak manehna luncat ka tukang bari nunjalkeun sikuna. Bogoh we. Pikeun Andi mah anu memangna saeutik oge teu nyangka yen lawanna teh bakal kitu petana. Nya teh bisa disingkan deui. Siku Dalimin teh ngagejrot mener pisan kana carehamna. Buh. Andi ngagerung teu beda we tinu digedrig ku besi. Sabot kitu sakilat naker Dalimin malikeun badanna 80 derajat. Bari langsung ngagerakeun leungeunna. Hiu, cedak. Geuna kana sirah darik deug. Andi ngarasa leneng. Hiuk deh jurus Cigalontang deuk ngahanca cukang irung. Tapi sanajan lungleng keneh, Andi ngagentak ngaragrakeun maneh ngagunakeun gerakan heulang ngagalaprak. Hiuk, jebrod we. Bincurang Dalimin dihanca ku gerakan leled samag. Aduh. Dalimin ngagero deui, bari kontan badanna ngolea brag-brag. Sejongjongan mah. Terus ngusak bangun anu geus taya dayana. Matak ulah wakang umar amarah baraya. Kumaha geus ki? Aduh. Ngadadak Andi ngagero bari nungkupan beungeutna ku dua leungeunna. Kanca dangu sadayana, mana horeng waktu tadi Dalimin ngagedebut sarta terus ngusak teh ngan sakadar api-api wungkul. Supaya ulah terus ditarajang deui kudu jadi lawan. Padahal sanyana mah teu nanaon. Manehna masih keneh tahan pangaruh daya kakuatanana anu memangna luar biasa. Bari ngabebengkang teh leungeunna mah terus we ngayap. Ngarawu tanah beyedug. Sakali ieu mah Andi teh cileureun. Manehna ongkoh nyampeurkeun bari teu ngabogaan sangkaan saeutik-eutik acan yen lawanna bakal ngayakeun hojah. Huguh we. Barang manehna keur ngahehe ngan sabur we beungeutna di auran taneuh. Hehehe. Matak ulah cileureun baraya. Dalimin ngahehe. Bari ngagentak manehna agurinjal hudang. Sarta teu antaparah deui sabrut we. Manehna ngasupkeun jurus Cigalontang. Bari hatena mah geus ujub. Yen sakali ieu mah lawanna teh piraku teu remuk cukang irungna. Lantaran ulah boro-boro make bisa nakis. Sedeng Andi teh keur ukay-ukay gigisik
puguh bubuk tanah nyarasa dina parona. Curang sesetan. Ki Jantra nu memang nanti tadi gawe nangan nyaksian. Manehna nyorowok bari ngagentak ngabelesat nyampek ngahadang ka hareupeunana. Lantaran ku manehna oge geus kasawang. Yen Andi teh moal jol-jol bisa ngabela diri. Puguh sasatna geus teu walakaya. Leungit budi ilang daya. Katipu atah-atah kudu jadi lawan. Hiu, tuk. Jurus tiga lontang awor jeung tenggelan Ciaro. Cerot. Berkatuhu Ki Jantra nyayang dina gaudona. Dalimin ngagerung bari sirahna ngadang hengap. Hiu. Tenggelan kencah Ki Jantra deuk ngagampleng kana careham. Tapi Dalimin sanajan bener kaayan kuda-kudana teu sawawag tadi. Manehna geus hasil bisa nyalametkeun carehamna. Ku jalan ngabalirkeun beungeutna. Ngabarengan gerakan suku kencana ditarik ka tukang. Hilak. Badana nyerong ngenca bari ngareundeuk sapinuhna. Sarta teu anta parah deui heat. Gamplang we. Suku Ki Jantra dibajeg ku tenggelan kepang. Aduh. Ki Jantra ngagoak. Bari badana ngaleong deuk ragrag. Yuk. Tonjokan Dalimin ngadius. Ngabarengan gerakan suku kencana nungang cerod ka hareup deuk ngahanca iga burung. Plos. Pereup Dalimin ngan ukur bisa nobros angin. Lantaran Ki Jantra ngagentak luncat ka tukang. Balukarna tenggelan Dalimin tadi nu karasana asa potong. Nu ngajadikeun sukuna ngan ukur bisa napak sabelah. Bari beungeutna muringis nahan ka nyeri. Hehehe. Nah, make ngejat durig. Dalimin ngahehe, mireungeuh Ki Jantra ngejat ti babar hanting. Red Dalimin ka Andi keur gigisi keneh. Lantaran taneuhna masih keneh nyeseg. Teu mikir panjang, sabrut we. Leungeunna diheumbatkeun keukeuh deuk ngahanca cukang irung. Meungpeung lawan, meungpeung lawana tacan bisa deui hojah. Awas jangan Andi. Ki Jantra ngagorowok ngabejaan. Hayangna nataku nulungan Andi anu harita masih keneh tacan bisa naon-naon. Kan orok kaya, sukuna masih keneh nyanyautan. Bieu oge ngejat teh satengah nu dipaksakeun awahing ku sieun ngarandapan potong iga. Kanca dangu sanajan teu dibejaan oge. Memang ku Andi karasa aya angin anu nebak kana beungeutna. Geus bisa dipastikeun yen nu jadi lawana keur ngadius nyebrutkeun peureupna. Ku kituna gentak Andi ngagerakeun leungeun buntungna. Samata-mata dipaparah. Lantaran panonna tacan bisa digunakeun. Tapi teu mis deui. Tuh. Perep buleud diadu jeung pigelang buntung. Obat! Kokonna nahaun teh ha? Dalimin ngoceak. Bari ngagentak luncat ka tukang ngagunakeun gerakan mundur. Bari leungeunna kekerepengan. Orok kaya. Ki Jantra teu cicingeun. Sanajan bari satengah engke-engkean oge. Manehna ngagentak ngabelesat ngahadang di jajalaneun. Brak. Ki Jantra depa bari ngaheatkeun tenggelan kepangna. Ogoh we. Cedak. Dalimin dibajeg cecekolanana rek goak deui we. Ngagoak. Sarta kontan badana ngoleab ka tukang. Nu saterusna ngagedebut. Ragragna nang karak bengkang. Hehehe. Nah naonan teh euy. Ki Jantra ngahehe nyengseurikeun. Bari dikat manehna ngejat. Lantaran bisi Dalimin males narajang. Lain ku sabab ngarasa seber. Ngan ieu we sukuna masih keneh karasa nyanyautan. Setan sia. Rajeun teh wani ngabongohan deul ha? Curang sia setan. Dalimin bari dikat ngagurinjal hudang. Komo da sia oge. Nah lain curang gitu. Ngadon ngauran ku taneuh kana beungeut. Ki Jantra ngahwalkeun. Bari sikepna taki-taki bisi Dalimin ngagapruk ka manehna. Ngan untungna teh Andi ayeuna mah panonna geus bisa dibeuntakeun deui. Sanajan bari rucang-riceng keneh. Ku kituna barang mireungeuh Dalimin muncarang ka Ki Jantra. Ngagentak manehna luncat ka hareupeun Dalimin. Yang hareup sapinuhna.
dina tandang saya agak ngadagolawan. Bae, kaulah lawan deui baraya. Can rengse lain tadi teh. Andi ngebrehkeun tang-tanganana. Sanajan bener panonna harita masih keneh rucang-ricang. Di aweran tan ngebul kitu mani teu sirikna rasup kabeh. Nya ieu atuh. Hakan ya ku sia buntung. Dalimi nu nafsuna geus teu bisa ditahan-tahan, maneh haget naker nyebrutkeun pereupna. Ka dieu. Ani bari ngagentak ngagilek nyerong. Hiuk. Ngahambatkeun tenggelan leungeun katuhuna. Sedengkeun leungeun buntungna ngadius deuk ngahakan careham. Plos, plos. Boh tenggelanana, boh benturan leungeun buntungna. Pada-pada ngahanca tempat kosong. Lantaran Dalimin rikat ngajorelat kakencaeun Andi. Ku kitu teh mah. Dalimin teh ngarasa bang baungeun. Lamun kudu deui balitungan jeung leungeun buntung. Nu geus karasa sakitu hebatna. Cacakan lamun manehna kurang-kurangna tahan uji. Sarta teu ngawasa daya kakuatan anu memangna beunang diandalkeun. Ti tadi keneh oge. Manehna kudu geus mundur jadi pacundang akibat benturan leungeun buntung kana peureupna teh anu nyarina teh auzubillah maneh nyaksrak ka sakujur badan. Montong deui buntung. Dalimin nu dina waktu ngan sakicep naker geus aya gigireun Andi. Yuk nyebrutkeun panonjokna deuk meupeuh pu ceuli. Rokaya Andi ngagentak nyarong enca ngabarengan gerakan leungeun buntungna. Sedang sukatuhuna diangsrodkeun ka hareup. Des! Pameupeung Dalimin beunang ditakis. Yuk, perep katuh Andi ngadius deuk nyengsolkeun careham. Padas buntung. Dalimin nyorowok bari ngagilkeun sirahna. Gerat kakencaeun Andi bari nyamberkeun peureupna deuk ngahanca iga burung. Rokaya Andi ge teu cileureun. Bari kuda-kudana tetep teu robah. Manehna gentak notogeun leungeun buntungna ka handap ngagunakeun gerakan melang putung. Tuh. Beneran pisan keuna kana pigeulang. Tobat. Dalimin ngoceak bari ngagentak ngejat. Tapi tetela kuatna teh. Manehna ngan ukur kekerepengan. Cacakan mun ninggang kanu sejen mah tang tu geus ngabecir deui lumpat. Aduh, sugan kudu dilawan ku si Bang-brang. Dalimin bari serat we masat bedogna. Panjangna cukup, gedena lumayan. Teu beda we ti peso rajang paranti ngeureut bako. Pikeun nu borangan mah. Kakara ku neuleuna oge geus matak ngabiri gidig, paur ngagabres kana beuheung. Sakali disabetkeun oge, sirah teh piraku we teu ngagalenceng. Naon teh baraya? Bet siga paranti nyacag daging babi. Andi ngayehkeun bari ngahehe. Bujur sia. Baling-baling oge ku aing dipake nyacag sia deuleu. Dalimin nyorowok bari ngagentak luncat sedeng bedogna meunang hiuk teu beda we ti pangawulah parahu. Ngarekan babi geuningnya ka kaula teh. Ani bari ngagentak nyabut siku-sikuna. Trang. Bedog Dalimin ditadah ku gerakan capit urang. Tapi lain deui Andi ngaranjugna. Lantaran bedog lawan teh ulah boro-boro bisa digiwalkeun. Ieu mah kalahka terus nyuruntul dina gerakan anu kacida cepetna. Sarta bari ngandung tanaga dorongan anu kacida rosana. Nepi ka manehna kapaksa mundur kasurungkeun. Akan bedog aing buntung. Dalimin nyorowok bari terus nyurungkeun bedogna. Lantaran ari hayang leupas tina capitan siku-siku mah kacida hesena. Bari harita mah geus ujub naker. Yen sakali ieu mah si buntung teh moal bisa hojah deui. Ulah-ulah manehna teh tangtu bakal bangkar sapisan dihanca ku bedogna. Tapi sanajan kitu, pikeun Andi mah teu matak ngajadikeun sember. Ngagentak manehna narik siku-sikuna bari rikat ngolebat ka gigireun lawana. Nu maksudna mah deuk terus narajang ti tukangeunana kalawan ngagunakeun gerakan panggalmuih. Orokaya gerakan Dalimin memang bener-bener mata kaget anu nyang hareupan. Sakilat manehna malik 80 derajat nuturkeun gerakan bedogna anu geus miheulaan ngadius ka tukang.
Nu tumrapna ka Andi ngaranjung deui bae. Lantaran cangkengna nu bakal jadi sasaran. Ku kituna ngagentak manehna nyabetkeun siku-sikuna. Trang. Dua pakarang diadu, direlat. Andi ngajaul ka tukang, pikeun nyingkahan bahaya bedog. Ditakis ku siku-siku teh, lain ngoleweng. Tapi kalah terus saya nyuruntul matak paur. Sedang Dalimin terus saya nyusul tepus. Bari ngabubat babitkeun bedogna dinegerakan huntu kala. Andi ngagentak ngawangun gerakan juku triut. Plos, plos. Bedog Dalimin ngan ukur bisa nobrosan angin. Montong kalah karaga gerigas kunyuk untung. Tahan ya bedog aing. Mun nyata si lalaki. Dalimin bari ngabubat babitkeun bedogna teh. Sungut nama terepeh sosoak. Sanajan ari hatena mah lain deui ngarasa kagetna. Lantaran robahna kuda-kuda nu jadi lawana teh. Ngan ukur sagilek-sakilek. Dasar geser didinya keneh. Tapi naha. Nepi kate bisa kahontal bedogna. Ulah kalah ka ngecebis wae dulur. Empek anggur mah geura acak-acak badan kaula. Andi males nyorowok. Nu tumrapna ka Dalimin puguh we jadi nambahan ngagedur amarahna. Boga rasa diheureuikeun kudu jadi lawan. Ongkoh ngarasa panas we deui ku pok-pokanana nu ngebrehkeun tang-tanganana. Modar si ayeuna ge. Dalimin bari terus ngubat babitkeun bedogna. Nepi ka jirimna nu asli mah geus teu katembong. Ukur kolebatna we nu mangrupa kalangkang mangpuluh-puluh. Pating barasat ti ditu ti dieu. Tapi sanajan kitu, tetep badan Andi teu bisa kabeunangan. Sajeroning kitu teh, Andi teu pisan hakis atawa males narajang. Malah siku-sikuna oge geus disesepkeun deui. Cukup baraya. Lila-lila mah Andi luncat bari nyorowok. Kuriwal nyabut haur konengna. Karena naon teh ngagubuk rokrak buntung. Kadieu ku aing urang cacag tah. Lumayan pikeun suluh. Dalimin nya kakak bari terus we nyabetkeun bedogna. Lantaran pamikirna pangna Andi luncat teh tajalian kutina geus ngarasa paur ku gerakan bedogna. Coba we icip-icip baraya. Ari nya mah Andika butuh kupisuluheun. Sugan we atuh panggebuk kasur teh bisa teurak kan haur kaula. Andi males ngeyehkeun. Waduh. Sombong sia. Dan nyawa si lain teh. Kasih Dalimin jago tajur sela. Dalimin bari pinuh kurasa dir takabur. Ngagentak manehna luncat bari nyabetkeun bedogna. Andi teu ngejat. Manehna ukur ngadengdekeun badana ngabarengan ngaheatna haur koneng dipake nakis bedog Dalimin. Beletak. Bedog Dalimin beunang ditakis. Aw! Dalimin ngagero bari ngagentak ti babaranting ngejat ka tukang. Tetela benturan haur koneng teh lain deui hebatna. Bedogna nepi ka ngoleweng bantrok jeung tanaga anu karasa bobotna teh aya ratusan kati. Geus puguh dampaleungeunna mah ngadadak panas nerep-tep anu saterusna nyanyautan. Nah make ngejat Dalimin. Andi ayeuna mah nyebut ngaran. Kakaranya horeng ngaranna teh Dalimin urang tajur sela. Ya capek sia. Dalimin bari nyebrut deui ngahambatkeun bedogna. Sorana meuni ngahiung ciciren digerakkeun ku tanaga nu lain heureuykeuneun. Nu lain heureuykeuneun kahebatanana. Geus komo samberan angina anggang keneh oge geus miheulaan nebak kana beungeut. Andi teu loba codeka. Ngagentak manehna mapag ku haur konengna. Oro kaya sakali ieu mah lawana teh leuwih awas. Sakali ge geus cukup. Kumaha karasana benturan haur koneng nu kurang-kurang nama matak lumpuh. Kukituna kalawan kesit naker. Dalimin ngarobah gerakan bedogna terus ngulawit ka handap pikeun nyingkahan haur koneng. Bari gerakanana mah teu kandeg. Terus we nyarepet deuk mapas cangkeng. Andi ngagentak mundur salengkah. Bari ngulawitkeun haur konengna ka handap nyerong ngatuhu pikeun mapag seseugeut bedogna. Tapi Dalimin ngagentak narik bedogna. Ngabarengan badana nu ngajorerat ka tukangeun Andi. Heu, bedogna disabetkeun ka beulah katuhu pikeun digas punduk.
Maksud nama sirah lawana teh dek sakaligus digelencengkeun. Norok kaya andi ge lain teu surti kana maksudna. Saeutik oge maehna teu ngejat ngan ukur ngageserkeun kuda-kudana nyerong atuh ngabarengan gerakan haur konengna ngahadang seseukeut bedog anu deuk ngagabres kana pundukna. Dalimin tereh rikat ngagentak manehan narik di bedogna beri langsung dirojokeun kana kakemplong. Andi ngagentak narik sukatuhuna ka tukang beri langsung ngahiukeun haur konengna ka handap. Tapi gerakan bedog Dalimin terus ngahayat ka handap ngabarengan badana nu ngareundek sapinuhna. Jelas maksudna deuk ngarampalkeun suku. Nu tumrapna ka Andi lain deui ngaranjugna. Mun manehna tetep tagen sirah lawana piraku we teu bejad dihanca ku haur koneng. Tapi oge suku manehanana moal bisa disalametkeun tina ancaman bedogna sanajan ku ngarobah kuda-kudana. Ku kituna ngagentak manehna luncat ka luhur. Bari sateka polah nyabetkeun haur konengna. Deuk ngicip-ngicip sirah Dalimin. Tapi Dalimin memang cingeusna lain lumayan. Ngarasa yen gerakan bedogna gagal, malah sirahna nu antukna diancam ku babukan haur koneng. Ngagentak manehna ngahiukeun bedogna ka luhur. Ngabarengan dengdekna badan kabelah kenca. Tang! Haur koneng beunang dibabuk ku bedogna. Sorana ngabelentrang. Teu beda we ting ngahanca beusi. Mun Andi terus ngajaul ka tukang akibat benturan bedog anu ngandung tanaga lain lalawarakeunun. Dalimin oge nepi ka ngudupruk. Kasurungkeun ku tanaga manehanana sorangan anu mental deui lantaran nambag kana haur koneng. Hebat buntung geuning eta regang awit ha. Dalimin ngahehe bari ngagentak ngagurinjal hudang. Bari ari hate mah lain deui ngarasa kagetna lantaran tetela haur koneng teh ampuhna lain lumayan. Syukur we ari kapake mah Dalimin. Masih kena penasaran beurnya. Bari hate Andi oge teu wudu ngarasa kaget. Lantaran tetela tanaga Dalimin teh lain bantrak-bantrakeun. Daya kakuatanana atuh oge lumayan. Manehna geus 2 kali ngarandapan benturan haur koneng. Tapi bedogna masih kena tetep we dicecekel. Paling-paling ukur ngoleweng. Mun nu sejen mah piraku teu mecleng lepot tina panyekelna. Pasti buntung. Tacan bejan mah sirah cilaing. Tacan sudah rasaning ati. Dalimin bari ngagentak narajang deui. Bedogna ayeuna mah datangna nyarepet. Deuk ngababad cangkeng. Cukup Dalimin. Andi nyorowok. Ngabarengan ngerempodna awak bari narik suku kencana ka tukang. Hiu. Bedog nyampeuk heat. Haur koneng disabetkeun ka luhur. Trang. Beletok we bedog Dalimin sakali ieu mah teu mangga pulia. Ngabeletok potong jadi 2. Ulawit. Gerakan haur koneng terus ngubang sarta nyuruntul ka handap semu ngenca. Belentrang. Teu mis deui bantrok jeung bincurang. Tobat. Aduh. Tobat. Kaulana da ampun. Aduh. Dalimin kocak dengek ampun-ampunan. Sarta kudupruk we manehna ngudupruk. Tenggelan haur koneng teh lain deui nyerina sarta panas kabina-bina anu ngajadikeun kekuatan musna sama sakali. Leungit budi ilang daya. Nu antukna Dalimin ngajoprak bari teu repeh gegerungan. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita
urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.